Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana dulur anu di lemur boh baraya anu di kota. Kukituna urang tiasa papenak deui, tiasa amprok deui petepung lau jongrok dina ieu media sosial, dina ieu channel, dina acara anu maneh oge nyaeta dongeng Sunda Kang Uyan. Sata acana atuh kuring nyuhunkeun dukungan bodekengan oge atuh nyuhunkeun tepira hayang nama di subscribe, like atau napi sareng di komen oge gitu pamirsa sadaya. Urang lajengkeun deui carita anu kamari nyaeta Ki Adun si penjaga leuweung dina episode kaopat. Ulah ngulur waktos deui, ulah nyangkolong teuing kana waktos, urang lanjut wae carita jejar carita anu kamari. Mangga kasadayana wilujeng nyakseni wilujeng ngadangukeun. Urang tuna heula carita si Iting jeung Ki Adun nu masih dungdeng rek melak tangkal di leuweung anu kamari. Dina carita kamari ku Mr. Pandeg dibantai dibabad oge di telugaran boh dituaran. Balik deui kana carita Pakubu jeung Mr. Pandeg nu nyana urang walana eta hayang nuaran tangkal di eta leuweung. Didinya oge atuh aya rombongan si Saeb jauh balad-baladna nu keur ngariung ngawangkongkeun masalah kumaha cenah carana nyingkirkeun Ki Adun teh. Bari geuhkeuy bari geureuh atuh teh poho oge bari ngaropi bari ararudud ya biasana ge kitu pamirsa sadaya. Prakwe nyarita Mr. Pandeg ka Pakubu. Hei Pakubu, bagaimana itu orang, apakah masih hidup ha? Pakubu bingung ngerek ngajawabna sumusieun da meureunnan Ki Adun teh ayeuna teh masih jag-jaguar ringkas keneh kitu. Ditemal ku Pakubu. Anu Mister, ternyata Ki Adun masih hirup dan kuring pun kaget Mister. Saprak Pakubu ngomong gitu, Mr. Pandeg bari ngegebrak meja hareupeun Pakubu bari nemongkeun ka ambekna nu luar biasa. Keur mah pan Mr. Pandeg teh getah sarupateun ger Pakubu teh meureun teu hasil kana rencanana. Wur gelas boh dahareun eta dina meja amalaya haliber ka mana daek. Bari ngagebugan atuh meja. Kurang ngajar dia orang hebat sekali. Apa damsel. Pakubu beuki nemongkeun Pakubu punten sadayana. Mr. Pandeg atuh beuki nemongkeun rasa kaambekna anu luar biasa. Beungeutna beureum, kumisna beuki baplang. Tapi kenapa kamu orang semua tidak becus mengalahkan satu orang kakek-kakek itu Apa damseh kalian? Mr. Pandeg bari nyiduh ka rombongan si Saeb. Tema si Saeb ke Mr. Pandeg. Sorry Mister,
aki-aki itu punya kekuatan hebat, Mister. Mr. Pandek puki amak pas ngadenge cenah eta aki-aki eta boga kekuatan. Padahal mah Mr. Pandek ge geus pernah papanggih yen manehna teh rek dikumaha ku Ki Adun. Temal ku Mr. Pandek kita kopret de masalah, pokoknya kalian harus bisa menyingkirkan itu aki-aki ya. Nanti kamu orang semua saya kasih duit kalau kamu orang berhasil semua. Buktikan semua itu kepada saya. Bari rada sarieun pakuwu boh sesaep jeung reng-rengana keur mikir kumaha carana sangkan Ki Adun teh eleh atawa indit ti ieu pilemburan. Tekung silila pakugu boga akal kumaha carana ngusir Ki Adun tina eta patempatan. Bari lumpat di tengah imah kapipir pakugu neangkeun Mr. Pandek anu keur di jero ruanganna. Bari kaketrok kana panto manehanana. Mister, kuring boga kaya kumaha carana sangkan Ki Adun pergi dalam lembur ini. Cek pakugu bari atoh kacida manehna boga akal. Apa itu pakugu? Coba jelaskan ya. Temal Mr. Pandek ka pakugu. Bari ngaharewos kana ceuli Mr. Pandek. Bari sukuna jejengkean kusabab meureun nganana ge ka urang Belanda jarangkung urang Indonesia pernek sabagian teh tah teu nepi mun Mr. Pandek teh kuat jejengkean da sabab mung kadekeun lain. Cek Mr. Pandek saprak ngadenge harewos di pakugu. Wah, well. Ide kamu bagus juga, tapi kamu orang bau sungut ah. Bari ngagalak ga Mr. Pandek nyengsarikeun pakugu prakna teh bau sungut. Teu kitu na da pakugu teh lain jalma nu sok punungan ditema ku pakugu. Jangan begitu, Mister. Gini juga makhluk pangeran, Mister. Bari seuri ngabarakat saduaanku mirasa kacida sabab geus menang akal cenah sangkan bisa nyingkirkeun Ki Adun teh eta palemburan. Oke, kalau begitu kamu orang silakan makan dulu dan cari dukun itu ditemal ku pakugu. Nanti maghrib, Mister. Kakak kami indit. Saya akan bawa si Saib yang si Karman, Mister. Good. Very well. Kalau begitu kamu orang semua makan dulu di depan, ha? Saprak menang akal pikeun nyingkirkeun Ki Adun ti eta pilemburan pakugu Saeb jeung aduh batuk paji minum ekstril. Pakugu Saeb jeung sajena langsung wae arindit ka tempat dahar. Bari babacakan pakugu jeung reng-rengan dibarengan ku seserian mari geureuh di imah Mr. Pandek kusabab maranehanana keur bararumah. Di lembur Cihaur Kuning
desa Cireah anu patepatana kakenal ku suburna, nu dimana loba urang walana kacida bogoheunana kana eta pilemburan, dimana caina masih curcor hejo ku tatangkalan ngeplok ku sawahna beunghar ku pakaiana. Sumber alamna boh kitu keneh nu masih can kariksa nu matak ngundang bangsa asing hayang ngawasa. Dina wanci balebat Ki Adun nu geus siap rek mangkat ka leuweung, manehanana babekelan bisi lapar di leuweung kusabab manehanana nyorangan duda pamirsa. Wanci haneut moyan jol Ki Adun beres datang ka eta leuweung, teu lila langsung manehanana prak dipigawe melakan tangkal kumaha panitah Nyi Ratu. Teu karasa nyerelekna waktu geus kana wanci lingsir ngulon, bari manehanana geus ngarasa capek kacida. Cag pakarangna di benahan, bral manehna indit rek mulang deui ka imahna. Dibaturan ku sora tongeret nu matak waas nganterkeun Ki Adun nepi ka lemburna. Sadatangna ka imah, Ki Adun reuas pas manehna ningali di tengah imah geus disampakeun kadaharan nu kawilang mewah luar biasa. Wastagfirullahaladzim, saha ieu nu nganteurang kadaharan ka imah? Ceuk Ki Adun bari bingung di mana ieu daharan teh. Coba kerek ditanyakeun ka si Iting, bisi meunang manehanana. Geus nincak kana wanci sareupna, Ki Adun nu panasaran ti mana cenah eta kadaharan teh. Manehna rek nanyakeun ka si Iting. Iting, di mana si laing? Ceuk Ki Adun nu gero-gero si Iting sangkan keluar. Kah Aki aya naon? Temal si Iting di luar imah. Ka dieu heula ka imah aya perlu? Teu lila si Iting langsung asup wae kusabab dititah Ki Adun. Iting, kusabab ayeuna geus peuting, ayeuna mah wayahna si laing ini kaleuweung pelakan deui, itu tinggal belah kaler. Terus eta kadaharan saha anu ngirim menang si lain-lain? Garantos Ki Adun bari nanya ka si Iting. Nya Aki, siap. Lain Aki, kuring mah aya wae dina tangkal sapoe oge jigana mah menang Nyi Ratu Aki. Temal si Iting ke Ki Adun. Nya atuh omat balikna deui maneh memeh tengah peuting geus aya di imah Iting. Bari ini si Iting geleber. Si Iting indit kaleuweung ninggalkeun Ki Adun di eta imah. Nyaturkeun deui ka rombongan si Saeb anu ayeuna rek neangkeun dukun nu boga pangabisa ngirim pangheureuy pikeun nyingkirkeun Ki Adun. Maranehanana rek narina kelimaan ngabring ka lembur Cihewar
nu ngaliwatan 2 dusun 4 tohangan laletik. Saeb jeung baladna narik kreuh kacaangan ku obor jeung cahaya bulan nu moncorong. Sapapanjang jalan teu eureun ngarobrol Saeb jeung balad-baladna mangih kareuwas di deukeut imah Ki Arjaim. Barasa aya cahaya ngaliwat hareupeun mulimaan. Kurwas beulah tukanggeun si Saeb jeung reng-rengan kadenge pisan menitari. Padalun, eta naon Gusti? Sini jauhkeun tina sagala rupa. Ceuk Saeb bari ngesang badag ngesang tiis ku hawa sieun jeung reuwas. Teu kituna si Saeb lompat ngajlot nepi kana tak-tak si Dudi. Jelot si Saeb ngajlot kugrag si Dudi teu katahan bari reuwas nu tungtungna saduaan tikus ruk kana tegal ti kotok anu medok. Eta cida bauna atunya. Pusing gerobas bari ting gorowok sorak nu gandeng ngonang Ki Arjaim keluar di jero imah. Aya naon? Asaku gararaneng kitu di luar. Na aya tamu kitu. Gewat Ki Arjaim ti imahna keluar neangkeun rombongan si Saeb nu garaneng. Lol pas Ki Arjaim keluar, si Saeb geus bobolokot beungeutna ku ti kotok. Saha si laing? Datang peuting-peuting bari garaneng deuleu. Ceuk Ki Arjaim bari logatna ambek sorakna agar teu sagam pisan. Ampura Ki, kuring datang matak ngaganggu kaki. Tadi teh manggih kareuwas. Temal Saeb ka Ki Arjaim. Bongana si laing teu nyarita heula kanu boga tempat. Utamana si laing teh ngaliwatan sabaraha leuweung jeung sabaraha reumah. Aya maksud naon si laing kadarieu ha? Ceuk Ki Arjaim ka si Saeb. Kieu Ki, jadi kuring teh hayang nyingkirkeun hiji jalma. Ngaranna teh Ki Adun. Manehna ngahalangan wae kana rencana kuring. Nah, ku kituna yang ditindas di kajauhan. Oh, gitu. Ayeuna mah gerak kukumaha heula si laing eta beungeut. Kos naon? Cuk, itu kabelah tukangan imah aya cai di tukang. Bari ini si Saeb caangan ku obor. Kat belah tukang Ki Arjaim manehna kukumah deui jeung si peuteu eta sabab dina beungeutna ku loba ti kotok. Teulilah sup si Saeb jeung baladna arasup ka imah Ki Arjaim bari kareueung ku sabab imahna mencal sorangan. Jadi kumaha Ki sanggup? Ceuk si Saeb ka Ki Arjaim. Sabaraha si laing nyanggupan maharna ka kuring? Temal Ki Arjaim ka si Saeb. Sakieu Ki. Iya pikeun manyer heula sesana ke mun beres Aki migawe. Kenai sakitu man kuring menta 7 kantong deui. Sabab
Iya jalma lain jalma samana ya Ujang. Nyaki kian ku kuring ditepikeun kadunungan kuring. Ayeuna mah kuring rek sakaligus pamit lantaran bisi kaberangan datang ka lembur lagi. Nya atuh Ujang. Ku kitu jurung bral sing salamet di jalan ke pageto si lain ka dieu deui nya Jang. Nyaki kuring pamit heula sampurasun. Teh ceuk si Saeb bari ini keluar di imah Ki Arjaim. Bral rombongan Saeb baralik deui najan tengah peuting. Saeb kapaksa arindit cukang lantaran masieun datang kaberangan ka lembur. Sadatangna ka lembur, Saeb jeung rombongan langsung baralik ka imahna masing-masing. Kukituna Saeb oge boh nu lantaran dug langsung ka imahna bari meureun tararunung keneh eueup wae sararare kabeh ngesabab tununa geus teu kawawa. Alah geuning ningal waktos ieu tos teu nyekapan urang cag heula tuna dina ieu episode. Urang lajengkeun deui na episode salajengna mugi urang dipaparin kesehatan sadayana milik sareng rejekina. Mung sakitu mun ieu carita dina episode ieu Ki Adun penjaga leuweung. Mangga wilujeng ngalaksanakeun deui kagiatan masing-masing. Hatur nuhun tos nyakseni sareng ngadangukeun. Teu hilap hayang nyuhunkeun deui like, komen sareng subscribe. Sampurasun.